Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang daun kende sareng simkuring Mang Dedi Mulia Dinata kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saena singkahan kumanah anu awona anggopi enteun ugoning ulang lumampah di alam dunia. Wilujeng ngabanungan tugdugikeun ka rengsena. Sugih para wargi sumangga kiwai urang Bandungan dina lajenganana carita Jawara Tibu Hamau karangan Keleksa punca peting kemari pedalang Mang Dedi kebagat kubanci dina mangsa medarkeun Wirosada harita jadi babandang deui bae lho suku jeung leungeun dibakutet ku tatali nya dipapanggul ku lanceukna nu katelah murkana terus di bawah kapilungan dibarengan ku si Gagak Bodas maksudna kaleuweung deuk neangan Surya Kala anu geus jadi maung teh tah kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita nyalangkung pausna mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadeana namun kahade ulah kajongjonan bilih heula kana jendela poho kana panto ngali kana kunci ini wilujeng. Krecet di saradah nyaksian katilu tangtungan jalma nuduaan lempah saurang mamanggul hiji jalma oreng simana horeng Wirosada dipapanggul ku murkana dibaturan ku si Gagak Bodas ngajujug ka hiji leuweung anu dicicingan ku sakanan maung anu jujuluk Surya Kala di jalan teh ku srila urang kocapkeun geus tepi weh harita teh murkana geus diecag-ngecageun Wirosada sedengkeun si Gagak Bodas ngapedega ulak cangkeng panon rarateret kasebut jerning eta leuweung nu kacida metak-betahna naon sababna betah lantaran tangkal kayu teh boh gedena boh jangkungna estune ngrampak da saumur bara kana Surya ge no bener ngajedog lagi dia benar sekala Surya cicing di dia ngarana dilandi jadi Surya Kala tek gerawan sugan aya di wewengkon ieu jawabna Wirosada bari jeung ngagoler atuh dingatan suku jeung leungeun dibakutet ku tali nya harita keneh si Gagak Bodas jeung murkana ting keleuweuh ting gorowo ngageroan ka Surya Kala naon kajajaden teh Surya Kala Tukung selila aya nu ngagorobas pucung hul aya maung sadua-dua
nyamperkeun kana tiluan. Atuh sarea ngarasa kaget sabab anu datang teh berdua. Anu hiji deui sarua pisan jeung Maung Wirabanyu. Napa jadi dua? Anu hiji deui mah jiga Wirabanyu. Iraha ka dieu nuturkeun panyuri itu. Cek si Gagak Bodas harita. Ngomong kitu bari jeung rada undur-unduran. Bisa jadi kitu oge, tapi kan bae lah. Leuwih alus, pain mah geura parentah we si Wirosada. Sina dicagerkeun duanana. Cek Murkana deui. Saterusna si Gagak Bodas marentah ka Wirosada. Sangkan nyagerkeun Wirapati jeung Kalasurya. Tapi jawabanana jiga tadi. Wirosada tetep teu sanggup. Sabab memang teu ngarti kena urusan kitu. Atuh puguh si Gagak Bodas jeung Murkana jadi ambek. Duanana tim serepet ngalugas bedog arek nyiksa ka Wirosada. Wirosada, geura sambat ini Bapak. Bota harus ya, ayeuna mah. Sabab geus mumpang kana kahayang. Hiu, si Gagak Bodas nyebutkeun bedog arek nyegas buhung Wirosada. Tapi bening sakilap, Surya Kala alias Maung jeung Maung hiji deui Wirabanyu nyerang babarengan ngagraur di sarana. Gelap atuh harita pigelang leungeun Gagak Bodas digegel ku Surya Kala. Ari Wirabanyu nyerang ka Murkana. Akhirna keur tarung hiji lawan hiji. Si Gagak Bodas ngalawanan Maung Surya Kala. Ari Murkana ngalawanan Maung Wirabanyu. Anu tarung antara manusia jeung Maung beuki lila beuki ragot. Sarta pakalangan lebah dinya beuki jauh misahna. Si Gagak Bodas bisa nada sakabeh serangan Surya Kala, tapi edas Murkana beuki kadesak. Tungtuna ngoceak lambat pisan lantaran beheungna kasabet ku kuku si Wirabanyu nu kacida seukeutna. Yai! Atuh Murkana rubuh tina beheungna dua getih seger. Gaur eta Maung Wirabanyu gagauran. Kodomang ngadeuketan si Gagak Bodas anu keur gelut jeung Surya Kala Maung keneh deui. Nu akhirna hiji dilawan ku dua Maung. Si Gagak Bodas ampir-ampir kawalahan. Ngomong ayah, telah ngomong menangnya, cuman di podan kami lain. Rasa khususnya. Si Gagak Bodas nafsu, komo barang ngareret ka Murkana anu ngajoprak mandi getih teu usik deui. Si Gagak Bodas cileng luncat menyebetkeun pedong ka Surya Kala, terus ka si Wirabanyu. Tapi dua Maung cek asih pisan lumpat, jeleng ka kencah jeung ka katuhu. Atuh serangan si Gagak Bodas teh gagal deui bae hartina. Terus dipindho deui ku serangan-serangan lebih tarik batan tadi. Nu tungtung dua Maung teh teu wani deui ngadeuketan. Cing gorobas kadu bala. Las weh teh katempo deui. Si Gagak Bodas ngahegak bari jeung ka kerot huntu bakat ku ambek. Red ka Murkana anu masih keneh ngagoler tempes-empes. Bajuna geus bobolodong pinuh ku getih anu matak din dia pun getihna ngabayabah. Sinaga si Murkana tekumadun ngelawan Maung Sasigi. Papanya teh makin jadinya kumaha namun gitu. Si Gagak Bodas nyampurkeun ka Murkana kerap dada dirampa. Gebug si Gagak Bodas ngarenjang bakat kuruas sabab geus teu karasa keteng jantungna.
Cek si Gagak bodas gugu. Terus mariksa tatu-tatu dina beuheungna barang breh tetela matak wingkak bulu pundung. Ti korong ngawag doang tapak maung anu kacida pisan galakna. Wah, noh, dah, cilang yo. Si Gagak bodas ngahulang. Maria bingung menang kenyataan anu serupa kitu mah. Parandene kitu telila kituna. Gancang murkana anu geus tinyawaan regejeng dipanggul ku tak-tak belaka tuhu. Koroyong atuh kadeukeut Wirosada, giriwil dijunjungkeun ku saleungeun we. Pelak. Kana tak-tak belah kenca. Kedi geuing ditinggalkeun eta leuweung bari jemawa hate anu sedih jeung handeueul. Lamun sing ngagugu nafsu mah Wirosada teh harik dipodaran jadi kene. Tapi ras inget yen Wirapati jeung Kalasurya can katulungan masih keneh gagauran jadi maung. Si Gagak bodas boga niat rek nepungan guruna. Deuk ngabejaan naon-naon teu nyoba ka balad-balad manehna. Kasubri para wargi banglu salampahanana atuh si Gagak bodas anu mamanggul mayitna murkana jeung mawa Wirosada. Kusorangan we dipanggul ngagedi guru ka guruna. Teudeung heula eta tantu kaharep kasampeur deui. Ayeuna urang kocapkeun di kadua maung nu harita geus ngahiji babarengan. Kasubri para wargi can urang tunda heula lalampahanana si Gagak bodas anu mamanggul dua jalma. Nu saurang geus palastra nyatana murkan, nu saurang deui mah hirup keneh nyatana Wirosada. Harita atuh si Gagak bodas ngagedik mawa dua jalma di papanggul. Teudeun heula eta ayeuna urang kocapkeun dua maung anu geus ngahiji babarengan. Harita teh maung anu dua teh jiga nu keur ngayakeun babadamian. Carumagu ge pahareup-hareup dina handapeun tatangkalan. Sanggeus sadalila terus atuh eta maung nu dua teh arindik ninggalkeun eta tempat. Deuk ngajugjug ka gunung kalayar cenah. Dina mangsa dina poe eta kene dua maung anu mampah nepi ka jugjug. Tasampak teh di gunung kalayar kacida pisan sepi jempingna. Saung ki Singajaya geus butut malah geus nyangeyeng, hateupna ge geus balocor. Tapi edas papelakan mah di pakarangan leuwih alus jeung hieung. Reg dua maung arereun di lawang pakarangan. Bari kuaur. Duanana disarada patembalan. Jiga anu ngageroan ka pribumi. Maksudna mah uluk salam meureunnan. Kocapkeun di jero eta imah harita teh aya dua tangtungan jalma keur darariuk bangun tumaninah pisan. Nu saurang geus kolot, saurang deui mah buuk da tutup bodas. Cing-cirining kolot pisan. Tapi cangker keneh bubuhan tukang ngulik pangarti jeung ngeleuman rupa-rupaning ilmu panemu. Basada aya maung di luar. Apa orang kene cara-cara disasari. Jeung kaluar sia cek mupang kolotna nu tayalian Iwati Singajaya nitah ka muridna anu katelah aja teh. Urang teh angkun geus ambina maung naon eta teh. Cek aja terus turun ka buruan kedik ini muru lawang pakarangan. Barang kok ni calana si aja teh jeung pias beungeutna. Panon ge beriabung celik jigan kabureyan. Lantaran di luar ayak maung sadua-dua ngadangong yang harip kalawang. Aja urut catan balik deui ka imah cuber ninggal pantoan musrujan. Atuh brul menikeun ka setengah ancur bruk ditutupkeun ni kareyon. Terus atuh malungsar deukeut Bang Barung dipelong ku Singajaya. Punya sate sarja. Kawas pejuh layang pahan aya naon di luar. Ayo mau guru
Ayaw mau guru nanihan dua rek ngarontok kami meninggas asagap merekap kana bahang guru. Nah, aku make kudu gugup. Apaan kita dioge geus kadenge soranya. Yang di luar teh aya mau. Nah, atuh make kudu rewas. Naon sababna ya? Singajaya beuki penasaran soca melong ka Mang Aja bias bakat kurewas. Mau golode pisan ya mah. Jangkung jika kuda. Singajaya cekap ngaheheh tenembal di junang tung barjeng waspada. Jeru turun keburuan atuh Aja ge nuturkeun nempok kitu mah barjeng kokomponan. Dua anak lalimpang ngadeukeutan lawang pakarangan. Barang anjong Singajaya celohok bengong. Sabab omongan Aja teh bener eta maung kacida badalna beda jeung maung-maung biasa. Nyaha maung naon eta atuh. Mana badag-badag teuing. Rek naon dos-dos ka dieu. Rek niat jahat atawa rek niat hade. Mun rek jahat mah ulah deket-deket ka dieu ya. Mending oge hare-hare hirup. Ceuk Singajaya barjeng melong kadua maung bangun teu aya kasieun. Kur eta maung disarada bertarik pisan. Ti ditu namah nembangan meureun. Tapi katara bangun galak. Suku hareupna nyakaran taneuh ngasah kuku. Jelina utek-utekan. Kalawan teu kanyawan julung-julung. Dua anak maung teh ngaluncatan pager. Teu ngadaguan di muka panto. Seak. Dua anak maung narajang sakaligus nyerang ka Singajaya anu tetep ayem. Diam berembong si Aja malumpat. Terekel naik ka tangkaran hutan. Nyempot barjeng ngagibrig malah barjeng ihan maneh. Sadengkeun Singajaya harita teh diseragot tarung ngelawan dua maung. Tapi bangun salse pisan tarungan teh malum kolot. Ukur kitu we ngagulak gilekeun awak saeutik berenepakan penerajang musuh anu nyamberaraina. Tur marapna kadua maung kacida pisan tohagana. Sabab sakali nampak matak cungkir balik jeung gogorentelan. Kunaon ieu teh sia? Datang-datang narajang ka aing. Nya hayang modar atawa hayang kumaha halik sia? Disi-disisit sia ku aing. Ceuk Singajaya nyinsieunnan. Da anjeunna mah teu aya niat kabinasa maung. Tapi sakadang maung anu dua kalah jigan edan. Nyerang bebelakan ka Singajaya pilih genti matak soak. Nya tungtung nak Singajaya jengkel. Hiu, subet. Mau ditampiling. Dua anak katibanan pipina pisah jungkol. Dua maung ting jarungkol dua gauran terus ngadakom bari gegerem. Sungutna carawak nembongkeun sihung anu ranggeteng. Sia. Coba nang disabaran. Kalah nangkang kain. Sugan hayang dipodaran sia. Ceuk Singajaya beuti nafsu. Sabab ngarti kenapa molah 21 nyatana maung anu nangkang. Sarepret ngalugas bedog. Hei, jelung. Dua maung ngarajang pahula-hula. Kawas anu hayang panghula dan ngarebut bedog. Tapi Singajaya lain jago sakatiga. Dua maung anu ngarontok dibabat sekaligus. Hiu, subet. Dua maung ngadanak las leungit. Janggelek jadi jalma muni kulumut kalotor jeung baju nararawing. Atuh sakedapan Singajaya muni celohok. Asa teu percaya kana tetempuanana. Samemeh sadar kana naon-naon anu geus kajadian. Dua jalma ting celeudeu. Cing celeudeu nyampurkeun brek deku sarta nyuuh ka Singajaya.
mau datang dua jalma terus gengsor nyamperkeun ting seleun nyamperkeun ka kersana Singajaya berat daraku sarta nyuuh ka Singajaya. Ampun Babah, abdi nyalakeun sewu babandulak saduduka, abdi duaan rumaos lepad, parantos hianat ka salira Babah, ayeuna abdi ditulungan ku salira Babah, banget bingah sareng ngahatukeun rebu-rebu nuhun Babah. Cek eta jalma nu tayalian iwal ti Wirapati jeung Kalasurya nu geus robah deui wujudna jadi manusia biasa. Sanaos abdi ge ngaturkeun rebu-rebu nuhun kana jasa salira Bapa nu sakitu agungna, oge hapunten kasuhun tina sagarupi karapatan abdi nyangakeun sadaya-daya Bapa. Jeung jalma nu kadua nu tetela eta teh si Kalasurya. Ngadangu kitu pok Singajaya harita. Ya Allah, ya Allah. Ieu teh mimpi aya kumaha ieu teh. Nya beuk ngajajak kadatangan maneh duaan. Pasti marana bae atuh maneh teh Wirapati Kalasurya. Saur kersana Singajaya kaget nu teu aya papadana. Gawena teh malong we kana duaan. Babah henteu ngimpen, salira henteu ngimpen. Ieu sadaya kajantenan di alam nyata Babah. Ke. Nah kumaha dongeng napangna bisa kieu teh cik dongengkeun ku maneh Wirapati. Kula hayang nyaho ti mimitina cisok kalinya. Kalawan teu terang teh Barabat Wirapati ngadongengkeun naon-naon anu geus kajadian. Ditetek ti mimitina tug nepikeun ka leungeut harita. Ku Singajaya di Bandungan disarengan bari unggut-unggutan kalawan Darya bari jeung toleh istighfar mun ngadenge kelakuan Wirapati jeung Kalasurya anu ngalampahkeun kajahatan, tapi akhirna ngucap syukur alhamdulillah sabab Wirapati jeung Kalasurya geus wakca belaka ngaku kana ngalu pasakabeh kasalahanana jeung wakca yen arek babalik pikir. Alhamdulillah, lebih ayami syukur. Atuh ari kitu caranya majalu. Kula ge ngahampura lahir kumekaning batin. Kana sagala rupa hal kasalahan maraneh duaan. Ngan kula kacidahan jeluna. Nah atuh. Maneh teh make kumawani maehan murkanya. Nyaon urusanana? Cek Singajaya berjeng mencerong ka Wirapati. Anu geus diu berjeng nangkep harigu. Duh Bapak, sagedik oge abdi teh teu aya maksud bade mateni murkana. Maksud abdi mah pangna tarung jeung manehna teh sugan we manehna bisa ngarobah wujud abdi kana aslina. Nanging tetela pangabisa murkana mau geuning aya di sahandapeun abdi. Akhirna eleh jajaten dugikeun karubuhna. Ayeuna abdi bingah margi salira kersa mateni mau nu akhirna abdi balik deui kana jenis nu asli. Dah kitu Bapak. Itu ya. Ya kena nyamun atuh jalu. Mata kitu geges jadi titis tulis pikeun murkana. Kudu maot ku jalan kitu. Tah ayeuna rek kumaha maksud maneh duaan.
Nyahangan sakadarek minta tulung gitu atau ayahnya cedena. Bapak, ayah nu sanesna Bapak. Marihan mah kalintang penting. Cek Wirapati daya pisan. Bener-bener hayang ngedalkeun maksud anu sanyana. Dengan sok terangkeun ka kula. Kumaha maksud maneh teh Wirapati? Kaya panang itu Bapak, bade nguningakeun ka salira. Yen Wirosada ayeuna nuju nandangan Tunggara, anjeunna katewa ku si Gagak Bodas. Estu teu tiasa walakaya diborogod jiga ka sato. Ayeuna teh dibabawa ku si Gagak Bodas ka Gunung Sambung. Tangtos baris disiksa ku Panjiruyung atawa ku si Gagak Bodas. Kukituna abdi teh ngaraos melang. Bilih Wirosada cilaka mugi we Bapak kersa nulungan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Singajaya barang ngadenge laporan kitu nyatana ti Wirapati anjeunna ngagebeg istighfar nage samabaraha balikan. Ruas nadakuna mah daka ciri pisan raina geuneuk jajantung ratu. Memeh tumarios teh aturet ngaret hila ka si Aja anu keur colohok natang karambutan. Nu direret surti gancang turun ngadeukeutan ka Singajaya. Ya, abdi tungguan imah sing aci-aci euy. Kula arek indit ka Gunung Sambung. Arek nganjang Wirosada bisi menang siksaan manten ku si Panjiruyung. Mangga guru? Jawab Aja Pondok. Panon melong ka Wirapati jeung ka Kalasurya. Anu kaayaanna geus jauh robahna ti Bareto. Dah, ayeuna mah yu urang babarengan ka Gunung Sambung. Urang nepungan Panjiruyung bisi kalapasan manten nyiksa Wirosada. Maneh kudu jadi tujuh jalanna. Sabab kula mah can nyaho ka Gunung Sambung. Cek Singajaya bari terus keluar ti pakarangan. Dituturkeun ku Wirapati jeung ku si Kalasurya. Harita Wirapati atuh nerangkeun deui lalakon manehna. Salila guguru ka Panjiruyung bari jeung leumpang teh galecok we ngobrol. Kesubri para wargi, urang jojo ringkes sengak lalampahan Singajaya Wirapati katut Kalasurya. Tikat catur lila di jalana. Urang kocap dan geus tepi weh. Harita geus tarepi ka Gunung Sambung tapi teu langsung asup ka imahna Panjiruyung. Tapi ngumput heula dinu bunyi. Pikeun ngalingakeun kaayaan di imahna Panjiruyung. Sanggis babadamian kelawan Asat Wirapati diutus ku Singajaya pikeun maluruh ka jero imah. Nah Gagak Bodas teh geus datang atawa acan atuh reos Wirapati idit. Barang datang ka imahna Panjiruyung kasangpak teh Panjiruyung keur maraban hayam. Hayam jago kamumut tak menikeun ka geus jelug gede. Atuh Wirapati bungaheun sabab buruna aya di imah kelawan teu matak ngurigakeun. Bagaya we baji. Gumagay haji maihan si berwaje. Cek Panjiruyung bari ngareret. Dek Wirapati diuk di gireunana. Gotong guru. Magi aya halangan nu kacida beratna. Nyatana si Wirosada teh ya.
Tapi aya wartos nitos kenging ku si Gagak Bodas sina ku si Akang. Tayna abdi teu bari naroskeun hatos aya di dieu atawa acan. Wirapati bisa ngabohongna. Teu jiga-jiga nu keur ngalunti. Nah, aya datang si Gagak eueuh, si Wirosada eueuh. Nagara kadatangan maneh we. Nagumaha tuh, kemana tah si Wirosada teh cenah? Cek Panjiruyung bangun penasaran. Buka tuh guru. Terang abdi oge. Ubang ditoskan tenan teu aya masun abdi teh bade amit we atuh. Beli Gagak Bodas beri bantuan. Oh, jadi gua tuh. Pade oi, sing waspada udah gegabah. Mangga guru. Leos Surapati indit deui nyamperkeun ka Singajaya nu keur ngadagoan di Lubuni. Sanggeus tepung ku Wirapati dibedakeun yen Gagak Bodas can datang ka imahna Panjiruyung. Jigana bae di jalan keneh nya saterusna Singajaya ngajak indit kanuduaan. Maksudnya arek megat di perjalanan cenah. Sanggeus sapuk babadamian bring tiluan arindit kalawan tenang. Mapai-mapai ansuni we nalatih kanyahoan ku musuh. Terus atuh harita nyelang eureun hanapeun tangka kai anu gede teh jauh ti jalan anu sok dilewatan ku si Gagak Bodas. Kurang leuwih lamun diukur ku waktu mah satengah jam dilana. Bangsa alam geng mata poe khususna geus condong ngulon. Rentang-rentang ti kajauhan aya anu leumpang mamang jalma sadua-dua. Horeng si manah horeng Gagak Bodas leumpangna meni alon bangun lungsepan tos datangna latge. Da pugut ti sirikna ngarayap leumpang biasa bari jeung mawa dua jalma. Nyatana Wirosada jeung Murkana anu geus palastra. Baba, tuh si Gagak Bodas teh tuh anu diborogod jeung Wirosada mah. Ari nu ngulapes mah paeh si Murkana teh. Kena kumaha ini Bapak? Abdi siap kamu ngejalankeun tugas ti sarira. Cek Wirapati nantang. Mana bener-bener babalik pikir hayang ngabelaan ka Wirosada. Udah lobak nu dipikir. Beracara yang si Gagak Bodas. Sangkan Wirosada jeung Murkana diecageun. Engke sabot diecageun rek ditulungan ku Kulajit. Jalankeun kuduaan. Kade sing bisa ngajaga diri ulah tepikeun ka cilaka awak. Unu sumangga guru. Sung. Wirosada jeung kalaseuya laluncatan ka jalan. Megatan si Gagak Bodas anu keur lempang. Tepung silas seak narajang ku pereup anu buleud. Atuh pugus si Gagak Bodas meninggal jenghok. Sabab teh samarieun anu daratang Wirapati jeung Kalasurya. Rangkong, mila mundur bari pok harita. Iya badi, nahan rajang kagula. Ulah kitu oi. Ya, si Murkana cilaka. Hangan kubangun. Kitu cek si Gagak Bodas. Parandene kitu nuduaan teu malire sabrut narajalmi leuwih tarik batan tadi. Cileung Gagak Bodas luncat ningkahan panaraja musuh. Dilakuna waktu cukup mangsenekapan can para pamirsa. Ye carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana? Insyaallah mun urang sehat uga aya dina panjang usaha. Urang Bandungan di dina malam Senin bagian anu ka-89. Atur nuhun kumarupi perhatosanana nujeun kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.